pada asik. Tuh lihat tuh teman-teman di sana. Barudak tepang deui dina acara Caki Carita Kitab Suci sareng Nini Oce, Mega, Joy. Nah, urang pingkeun dawuhan Gustinya. Barudak? Gimana? Udah diberesin belum itu kamar? Nanti aja. Nanti aja gerak kumaha ieu teh. Mega, kumaha eta? PR tos direngsekeun acan. Gak mau ah. Gak mau deh. Nanaonan ieu teh barudak teh. Yeuh, pantos dipartosan ku bapak oge kamari emun teu. Naon saur bapak geuning pan? Kedah naon cing Joy teh? Teu apa gerak dipiwara ngabersihan eta kandang hayam. Ari hayamna diingu, endogna diala. Ari kandangna diculkeun kumaha ari Joy? Ieu deui tah awewe tah. Eta kamar simut tos ditilep teh acan. Acan. Kapan tos diwartosan? Ku ini oge, ku mama oge apan kitu. Pamigugah bobo teh enggak simut teh diberesan. Kalau ka udang sare teh jol we kana HP, ampun teuing ieu barudak. Ieu barudak ulah diturutannya anu kitu. Yeuh, saur dawuhan oge, dawuhan Gusti oge nya. Kitab suci teh nyarioskeun yen parentah bapak teh lir ibarat lampu. Upami teu aya lampu, raos henteu? Teu. Tuh. Tah, kitu oge. Pitutur ibu teh lir ibarat cahya anu nyaangan. Diajar poek tiasan teu? Itu. Tiasa nu mawi kedah ngagugu kakolotnya. Parentah ibu sareng bapak teh kedah dilaksanakeun. Nya barudak di bumi oge kitunya. Tah, ayeuna mah urang beberes heula nya. Anu mengabersihan kandang hayam sok ka ditu. Eta simut geura ditilepnya. Ya. Tepang deui nya barudak. Engke iraha deui sareng Nini Oce dina acara Caki Carita Kitab Suci. Dadah. Dadah.